hirup manusia lepas dina masa teu gampang bisa ngalepaskeunana teu gampang mun urang hoyong lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna mending dahar sangu bear tapi hate tentrem tibatan kadaharan nu ngareunah di imah anu pinuh ku kasusah. Para wargi pendak deui di Rumasa. Rumus masalah sadidinten. Kaleresan nyanyi kompak bener kompak. Saya kodah kompak atunya urang teh. Kaleresan langit ayeuna mah sim kuring kapetto ieu nu ngarencangan di Rumasa. Mohon anak baru. kapan kawan wae Itu teh awe geuningan. bari ngebahas naon eta teh Ieu patali sareng kahirupan. Anu ieu mah musrena kahirupan di imah, di rumah tangga. Di rumah tangga. Kanggo anu sajak nu diaoskeun ku abi tadi. nya saya pisan nih Nya, merinding abdi nya kitu. nya Lapar meureun. jigana eta Urang ngapanohan heula nya. Hatur nuhun kasumpingan ti Abah Deni. Bah nuhun bah. Nuhun sami-sami. Tos desa ngarencangan oge aya Abah Omen. sampai Abah Budi sareng AA Geri. Sampurasun sadayana. Rampes. Aya terasa langsung karena masalah urang ieu. Tanu dipuisikeun tadi. Mohon senah tadi teh mending dahar sangu bear. Tapi hate tentrem. Tibatan kadaharan nu ngareunah cenah nya. Di imah teh tapi loba kasusah. Enak ka Abah Deni maksana kumaha nya ieu? Aya dua ya. Mohon Hate tentrem. hate tentrem Lajeng hate anu pinuh ku kasusah. susah. Kantos ngalaman teh acan. Ta ari abdi mah kantos kamari pisan ieu teh. Kan imah abdi teh kahuruan. Cocok pisan atuh. Bumi abdi kahuruan. Si eta padaringan teh seep si beas kaburu karek panen. Ta eta abdi ngalaman ieu pisan. Kumaha hatena? Susah we. Pinuh ku kasusah. Sanes-sanes sapalihna. Muhun. Pinuh ku kasusah urang kantos ngalaman, tapi oge urang kantos ngalaman anu namina hate tentrem. Tentrem oge kantos. Eta mah lamun tiap tanggal hiji. Sami. Rupi-rupi. Oh. Benten-benten kantunnya taroskeun di kaping sabaraha kayak gini. Biasana. punten abdi mah harian Ieu kumaha Abah ieu? Mohon tangtos ieu teh memang sadinten. Kalaman ku urang. Kantos kalaman. Malihan ti sadinten urang tiasa aya tentremna, aya susahna. Ieu teh masalah sangu oge teh sajanten pacogregan. Tangtos ieu perkawis dahareun ieu. Dahareun sangu. Tiasa, oge lauk tiasa gitu kan. Nuhun, sangu. Pokokna anu mana anu dipentingkeun kurang. Naha dahareunana atanapi hatena. Nyai abdi mah milih hate. Ta eta. Hate nu tentrem gitu daripada pinuh ku kasusah. Janten sanes dahareunana anu penting Tapi hate. hate. Kelah bahaya. Mangga, Omen. bulan Kantos teu aya pacogregan ya di bumi ya di imah jeung si mama jeung teteh ai lah gara-gara sangu. henteu Henteu berarti eueuh kasusah. aya Kantos? aya Kahuruan oge bumina. kantos kahuruan ge abdi Heuh kantos. Tuh ya. Atuh sangu teh seep. nya ngaran sarua kahuruan
Itu tiluan Deni teh. Ieu Deni Kusoy. Iya, Denny malah total. Deni. Oh, Deni. lajeng. Ieu Deni oge kumaha cik lajengkeun? Nah itu tepat terusan. Pacok regar gara-gara sangu di imah gitu. Jadi kan Dari jadi dinar, konflik itu teh. lamun pengalaman abdi kieu nya. Kumaha cing? Dari dina rumah tangga mah aya wae kitu nya. Tah bujeng-bujeng gitu dina masalah dahareun gitu, dina masalah sariosan oge janten masalah kitu nya. Janten ari eceu kolot baheula mah cenah. Keun wae jang eta bacana bumbuna rumah tangga pajarkeun teh cenah. Tapi bumbu eta bisa ngeleungitkeun kabagjaan di rumah tangga. Leres teu? Leres. Aya nu leungit. Nah, tapi dari dina rumah tangga mah dan teu aya anu sampurna 100% tingtrim terusnya da sok aya wae kitu nya. Nah, bener sih. tapi kitu nya urang salaku umat manusia teh ya memang kedah aya solusi gitu nya. Muta solusina kumaha ya? Rumusna kumaha ya? Lamun urang kitu nya dina rumah tangga pacogregan wae gitu tah. Memang salah saurang di urang atanapi boh ti istrina, boh ti bapa magetna kedah ngagaduhan solusi. Nya solusina teh kumaha tah? Jadi lamun urangna tugreng mah gitu nya. Tugreng teh mah. Sampai ngadangu abdi mah tugreng teh. Jadi bung aya nu ngelehan. Oh, tugreng. Ego lah. Mau karep sorangan teh mau karep sorangan. Jadi lamun urang boga prinsip kieu. Sok sanajan dina rumah tangga gitu nya. Misalna ieu urang teu boga beas. Ta eta bener. Atanapi urang teu boga dahareun gitu. Ta eta ulah nepikeun ka ngaleungitkeun kating tiriman dina rumah tangga. Kumaha carana rumusna kumaha? Ame teu ngaleungitkeun eta. Narimakeun kana kaayaan. Uncek ieu mah bersyukur. Eta tumarima. Sumerah gitu nya. Keun we. Kajeun teuing misalna huang jeung uyah. Nya. Keun we. Kantos tuang jeung uyah. Kantos atuh. Palingan uyah tara TS kaluhur teh ieu. Babudi. Eta kan keharmonisan. Urang ngawangun rumah tangga teh salah sawios tujuanna kan keharmonisan. Kacai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak. Tah. Ai pengalaman Pak Budi ngawangun rumah tangga eta kumaha? Nya ari ngawangun eta mah da upami ayeuna mah lamun ningali tina lahiriah nya beas naon da moal saselera atuh. Bener oge. Aya anu ieu, aya anu resepna teh geuningan bear, aya anu resepna teh geuningan pulen, aya anu resepna ieu komo abdi mah seueur wagelan deui eta teh sok jadi pasea eta teh. Wagelan tong seueur teuing tong handeuh teuing cenah eta teh. Apaan eta teh sok janten papaseaan salaresna mah. Tinu ngolah si beas teh. Tina ngolah beas teh. Kitu nya sok aya janten jadi kitu, sok jadi naon we ribut kitu nya. Tapi da anu eta teh salaresna mah nya lamun ayeuna urangna tadi daek ngelehan salah sahiji nya moal dugi ka hancur kumaha gitu. Eta mah ngelehan we da salaresna mah rek bade ngagugulukeun naon atuh lamun ayeuna mertahankeun abdi mah resepna nu bear ye, abdi mah resepna nu pulen ye. Wah mertahankeun abdi mah resepna beas mana nu saya teh ning bah. Nah eta teh. Beas subang saya. Beas subang tah. Oh beas ieu. Ieu gaduh salahna ieu. Nah lamun dipertahankeun mah kitu da moal beres-beres. Nya ayeuna urang ieu we ayeuna mah silih ngelehan salah sahijina. Oh, salah saurangna aya anu ngelehan. Aa Geril. Hirup di keluarga Aa Geril kan hoyong tenang. Pernah ngalaman masalah kadaharan utamina soal beas ieu? Beas bear. Sangu bear maksudnya. Kantos tuang teh di bumi. Dari biasa bear. Maksudnya Sanguna gigi kene. Gigi kene. Oh gitu. Acan. Acan. Kumaha cing? Kang Tosi eta ge maksudna pamit tinu ayat eta mah ku abi ditafsirna nya kajian keneh teuing
sanggup bear. Saayana gitu, saayana gitu, sanggup bear di dieu teh ngagambarkeun nya saayana. Bener, gitu. saayana, tapi hate Tapi urang hate tentrem tentrem gitu. tenang hatena luar biasa. Biasanya dina kadaharan naon ge nya saayana we tapi teu aya hutang. Aduh bener. Tentrem gitu. Maksakeun diri hayang dahar teh ka restoran anu sae nu hade. Puguh we warteg jeung jengkol gitu jeung jadi lah gitu. Kamandangna ieu. Bah salajengna ieu, bah aya oge. Kunaon urang daharna jeung sanggup bear salah sawiasna karena tina hal penghasilan. Penghasilan atau napi gaji anu memang kirang tina cekap. Janten salah sawias anu ngabalukarkeun urang dahar jeung sanggup bear teh salah sawiasna tina gaji lah. Tah kumaha masalah gaji ieu basangkan urang tiasa oge ngaroskeun jiga batur tah batur jiga urang kitu bah. Leres. Gaji teh perkawis naon anu ku urang tiasa kenging kulantaran urang didamel gitu leres teh. Leres masalah padamelan ieu. Tah, padamelan. Teu benten sareng nuju dahar gitu. Upami urang tuang bari jeung hati anak kukulutus. Nya. Kinten-kinten Teu nikmat. tangtos. Teu nikmat. Ayeuna nuju didamel. Tapi bari kukulutus sok cikan. Moal sampurna padamelanana ge. Tangtos. Tiasa sasi teu di PHK sae eta teh. Nya. Tangtos upami orang tos gaduh hate anu sok kukulutus teu naon tadi teh teu narimakeun teu syukur janten bah supados urang tiasa tah ieu perkawis rumusna ieu Rumusna kumaha cing? narimakeun teh abdi sapakodos leres eta mah margina upami urang tos gaduh eta namina eta disebatkeun hate anu tentrem Mohon. boh nuju dahar nuju didamel nuju sare oge nuju bobo nuju keuleup oge upami hatena tentrem eta anu disebat naon namina teh tibra sare ponyo Dahar. Aduh. sanes sanes tina kasurna anu kandel sanes Abdi mah surpet di bumi teh. tah nu penting mapan Apa surpet? Hah? Surpet apa teh, Bah? Anu teh. Kasur jadi karpet. Nah, eta. Kasur tina Tapi tibra karpet. teu abdi Tibra. teu ninggal ta eta justru. Tibra. Sanes kasurna, tibrana, sanes dahareunana, ponyona. Oh, leres. Tah eta nu diutamikeun. Ulah ngalepatkeun dahareun. Tapi urang kudu ninggal. Nah urang teh tos gaduh hate anu tentrem, tangtos ba nuju tong nuju daharnya, nuju tuang. Nuju di damel urang gaduh hate tentrem. Sikan gaduh sumangat teu? Leres. Sumangat. Janten tong waka ninggal gajina sabaraha. Nah urang gaduh sumangat teu? Hatena tentrem teu? Tapi geuningan mung saeutik gajina ye pada melan ge sakitu. Tong waka. Urang tinggal narimakeun. Tah ieu tos gaduh pada melan. Abdi kudu leres di damelna. Tangtos ku bos ku atasan. Rajin ieu jelema ieu. Kapeunteun. Tangtos. Malihan biasa dibentenkeun maksudna. Nah eta mah tos lami geuningan damel dia tapi gajina tara naik ge saeutik. Ieu mah tiasa langsung. Kumaha bos eta mah? Nya. Eta perkawis manah teh. Leres Janten tadi teh penghasilan anu kirang tiasa janten kulantaran urang teu gaduh hate anu tentrem teh. Kitu bah. Aduh. Tapi ieu teh wangkong panjang Nya, pondok mangga urang tiasa ka ayat anu salajengna. Mangga. Kang cobi di kidungkeun anu kalima ieu. Tah, mangga. Cok prung. Kabianku. Masih di rumah sa prawargi rumus masalah sa di dinten. Goyongan nya ieu nya. Mangga. Goyongan. Berarti sami geus sok. Lamun karep ulin ke nu miskin ngahina ka jalma anu sangsara beh ditu nangalewe dacek numaha aku dacek Gusti
anu nyipta bisa kena hukum ningali jama sangsara bala aksa goreng milih ulah rek atau bisa gitu Pak Denny. Sae bisa nih si lokanya. Aya kecap ngulinkeun jalma nu miskin sarua jeung ngulinkeun pangeran. Yanten masalah teh urang teh ulah ulin jeung nu miskin gitu. Oh, sanes. Kumaha nya? Sanes. Ngulinkeun jeung ulin benten. Oh benten. Benten. Ulin jeung nu miskin matang tos sae. Tapi ngulinkeun ngulinkeun. Urang teh ulah ngulinkeun, ulah sok ngekeak, ulah sok moyokan. Moyokan. Ngalelewe. Ulah sok ngahina. Kunaon kitu? Tah eta tos aya ya rumusna di dieu. Rumusna kumaha tah rumusna? Sarua jeung urang teh ngulinkeun pangeran nu ngadamelna. Miskin eta teh diciptakeun ku pangeran. Ku pangeran. Sanu ngadamelna? Pangeran. Berarti dikersakeun ku pangeran ayeuna aya, anjeunna aya. Oh, nya ieu bener-bener larisan Mbah Denny kayak ka Baumen ya, Baumen. Abdi ge pernah ngalaman nu kitu, ieu mah janten siloka dewe nya, jadi abdi pernah. Abdi teh meser seblak. Saha? Nya ka tukang seblak, makanya ka tukang baso. Meser seblak mah ka tukang seblak di mana-mana oge. Teu jauh ti dinya abdi teh ngasaan. Ku abdi teh diwancen. Teu ngeunah seblak teh kadangueun, ngambek. Dapat dasar. Nu nyieuna teh ngambek tukang isin seblak. baru nya. Heeh. Tah eta sami jeung kitu teu? Upami kamanang abdi mah kieu. Kumaha cing? Jadi rupina anu ngalantarankeun hate henteu tingtrim teh kitu nya salah sawiosna teh. Salah sawiosna urang ngagaduhan sifat gitu ngece kanu jalma miskin. Salah sawiosna eta. Salah sawiosna eta. Nuhun. Lamun urang ngewa kanu miskin, lamun urang ngajejeleh kanu miskin gitunya, tah eta anu bakal ngalantarankeun hate urang teh henteu tingtrim. Tah. Kulantaran hate urang henteu tingtrim eta bakal kabawa kana rumah tangga urang. Oh aya ieu naon teh munya. Bisa bakal ngepek. Rupina eta salah sawiosna gitunya dina kahirupan urang nya. Dina ayat ieu ngeceskeun urang teh gitu kudu kanu miskin teh nyameureunnan kilang bara urang teh ari ka mere ari teu bisa mah kitu nya atuh ulah-ulah ngahina. Leres pisan. Ulah-ulah ngece gitu nya. Ulah-ulah ngece ngekeak komo Ulah-ulah tah. Ulah nguciwakeun. Ulah nguciwakeun. Sabab di dieu di eceskeun lamun urang ngece kanu miskin ngulinkeun kanu miskin sarua jeung ngulinkeun ka pangeran anu nyiptakeunana. Alah leres ieu Bah Den. Tuh. Cilokana. Kelaya ka Abah Budi ya, Abah Budi. Nalika urang nuju ngece anu miskin eta, saur Abah Omen sarua jeung ngece ka pangeran. Jiga tadi abdi ngaibaratkeun tuh meser seblak teu ngeunah diece ku abdi tukang seblakna ngambek. Dina pangalaman Pak Budi ya, naon supados urang teu ngalakukeun hal eta kada kumaha urang. Ya upami itu kitu mah nya ayeuna urang we manahna kedah ngemutkeun yen ayana nu beunghar teh ku ayana nu miskin teh ya. Nya nya. Da lamun moal biasa disebut beunghar lamun teh aya nu miskin. Tah ayeuna pan urang mah ayeuna emutanana sok benten kana miskin teh misalkeun dina bab birokrasi wae kitu nya dina bab pelayanan. Pan kedahna di layanan teh kalayan adil teh ya. Sapertos di masyarakat misalkeun peryogi bantosan kesehatan, kesehatan mah naon pelayanan sapertos kitu da
siga nama moal tiasa nguntungkeun ya ka abdi teh anu ieu mah jalmi ieu mah janten rada dimomorekeun rada sembarangan kita upami anu beunghar mah pasti ieu teh bakal nguntungkeun ya ka urang rada diprioritaskeun dibenten-bentenkeun padahal pan di payenan Gusti mah nya sami wae justru aya perbentenan eta teh tadi teh dicarioskeun aya anu beunghar teh ku aya anu miskin teh Berarti urang teh kudu ngaturkeun nuhun ka nu miskin. Kumaha aya bagianana maksudna teh lepat. Aya bagianana di payenan Gusti mah panan sami sadayana oge bade miskin bade beunghar ge. Eta mah di benten teh kumargi peran hungkul. Status ekonomi lah nya. Peran, ya perannya sok ayeuna upami rata we jalmi kitu nya non teh sarerea gaduh perekonomian sapertos kitu da moal anu dagang beas atuh. Nya geus balaleung harus cukup. Geus cukup moal aya nu dagang ieu janten ayeuna teh kedah ngemut teh kedah aya simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Da. Mun ceuk bahasa deungeunna mah win-win solution. Tah kedah kitu we mah. Ieu ka Geril lah Geril. Kantos teu ngalaman atana piningali batur anu sok ngulinkeun jalmi nu miskin. Kantos teu ningali ngarendahkeun ta eta ngarendahkeun ka batur. Ngarendahkeun batur gitu nya. Kantos ya eta ge. Nya meureun arti di dieu nya miskin teh pan jalmi teh lain ngan saukur miskin secara ekonomi, tapi bisa wae miskin secara mental. Alah gitu. leres pisan ieu. Ayeuna nu beunghar oge nya oke misalkan beunghar secara ekonomi, tapi lamun misalkan mentalna miskin nya anjeunna pasti ngarendahkeun gitu. Kanu miskin ekonomi eta gitu. Wah, ieu sae pisan. Jadi miskin teh lain we ukuranna standarna tina ekonomi. Tapi oge hal-hal nu sanes sifatna psikologi. Baden ieu salajengna disebatkeun ulah atoh nenjo batur nu goreng milik bisi kahukum. Tah urang teh diemutan ku ieu. Si Siloka ngemutan urang sing sadar saha anu miskin saha anu beunghar. Sing cobi taroskeun ka nyalira urang teh beunghar atawa napi miskin ayeuna. Abdi mah ngaraos beunghar wae. Tong ngaraos miskin. Ngaraosnya atawa napi benten da ngaraos beunghar sareng beunghar gitu. Nya. Ngaraos beunghar atawa napi beunghar ya. Abdi mah beunghar. Tadi nyariosna ngaraos beunghar. Abdi mah beunghar. Terus Robi ayeuna. Saya. Tapi ieu anu dimaksud sanes miskin atawa napi beungharna naon tah? Pangeran anu nyiptakeun. Naon wae ku urang ditinggal, boh anu langkung anom, nu langkung sepuh, anu katinggalna langkung miskin, anu langkung beunghar, sanes eta anu diutamikeun. Langsung diemut ku urang, saha nu nyiptakeunana. Upami kitu rahasiana mah balik deui kana masalah hate. Eta. Nalika urang ngahukuman batur ku cara ngulinkeun, ku cara ngekeak, salaresna mah tos papalingpang sareng Tah eta. Ieu tiasa langsung ieu nyambung ka ayat anu ka 22 cobi dipuisikeun ku Bahaga Slik. Tah. Sok dipirig ah. Ya. Sajak anu ka 22 ayat 22. Gumbira teh mata sehat muluwut bae mah mata gering nantung. Siloka nya. Jadi rumusna teh balik deui kana hate nya. Eta. Gumbira teh kan di tina hate. Tina hati. Tilebet. Gumbira teh sanes katinggalna gumbira. Seuri wae. Nya. Tanapi seseurian wae. Nya. Katinggalna upami seuri wae berarti gumbira henteu. Eta mah abi pernah ningal. Anu ge lo eta mah nya. Eta mah seseurian. Nya. Aya nu seuri leres itu. Nya seuri. Anu seseurian. Nya. Seseurianna teu eureun-eureun. Teu nyaho di waktu. Maksudna gumbira hate teh. Nya eta. Tilebet. Tilebet. Ieu malihan dibandingkeun sareng naon nabena teh. Nah, cobi tinggal.
nguluwut bae mah matak gering nangtung sanaos nangtung urang teh gering sanaos katingalna sehat urang teh gering katingal dina salirana tiasa sehat tapi hatena tiasa we gering urang hoyong sehat lebet sareng luarna hatena sareng salirana. Jadi sehat jasmani oge sehat rohani. Sehat rohani tapi dua nah eta duana kedah. Mung anu mana heula? Lebet heula atau nepi di luar heula? Anu rohani heula. Rohani heula, lebet heula. Matak disebat naon teh? Gumbira, matak sehat. Hate anu gumbira. Nah gitu. Gitu. Aya pengalaman ya Bah Omen. Aya seueur Cik pengalaman. hate nu gumbira teh cenah ye. Kumaha Bah Omen? Jadi kieu Bah Gacrik. Oh, Nyebut Deni Pak Deni. tos pas lah. Sak Jadi pengalaman abdi mah kieu. Jadi di ari rumah tangga teh saresna mah memang kedah ditata sareng kedah dibangun gitu nya. Pondasina teh disebut rumah tangga ge gitu. Aya tahapan anu kudu dilakonan di rumah tangga gitu. Sareng urang kedah ngagaduhan hiji konsep bahwa keluarga teh salah sahiji harta ke urang mah gitu nya. nya leres pisan. Jadi upami urang ngagaduhan hiji prinsip bahwa harta kita adalah keluarga gitu nya. Aya sinetron aya baheula. Keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah keluarganya teh kumaha sama saya. prinsip gitu nya. Laras eta laras pisan. Jadi eta kedah dibangun gitu nya. Tah dimulai ku hate heula. Tinu hate urang. Hate anu dua teh dihijikeun. Nah, jadi hate urang, lamun urang geus bisa nata hate, langsung urang kasih urang bisa nata keluarga. Wah, iya pas pisan. Nah. Badeni. Tah, Macik. eta oge memang aya batalina sareng ya siloka nya, siloka. Cobi. Bah, kidungkeun. Nu K27. Anu 27. Ya oke sekaligus mangrupikeun hiji kacindekannya. Tah para wargi janten cindek nama. Hirup sangkan tiasa mendakan hirup nu pinuh ku kabagjaan, hirup nu waluya, waktuna perlu aya, rusiahna aya dina masalah hate anu tingtrim. Patali sareng hal eta urang diajar ngalangkungan siloka ieu diajak hirup urang kedah leres-leres wijaksana nganggaduhan mana anu pinuh ku silih asih, silih asah, silih asuh. Siloka 17 27 ayat 27. Sok. Kidung ku Sok. raja. Raja sok. Ku raja mangga. Prung Bah Omen. Jalma nu yakin kana dirina tara ngomong sagawaya. Jalma nu yakin kana dirina tara ngomong sagawaya. Jalma anu bijaksana hirupna tentrem ayeum. Jalma anu bijaksana hirupna tentrem ayeum. Jalma nu yakin kana dirina tara ngomong sagawaya. Jalma nu yakin kana dirina tara ngomong sagawaya. Jalma anu bijaksana hirupna tentrem ayeum. Jalma anu bijaksana hirupna tentrem